Ngopi baraya. Dek malah mun keur sok ingat si Dur mana ini ka mana sih kan. Istri lah aja panggil dia mah deh. Oh. Ampun. Ikum. Ini si Wak ya ayo. Wak. Ikum. Saha? Si Dur man soranna mah. Kajorok euy. Hei, Wak. Man, kajor man. Banyak umur mana euy? Aduh, aing kumaha cager, Wak? Cager man. Mana wae maneh euy. Duk tinggal diupna. Sok duk. Nuhunna. Alhamdulillah, Wak. Aduh, aing ampun euy. Kamana wae maneh man euy cara kadeuleu ku aing. Aduh, aya we urang, Wak. Biasa urang mah euy geus nyaba, heuh. Jeung saha maneh ka dieu? Duaan, Wak. Ampura urang mau babaturan euy. Heuh. Wah, duaan. Saha? Oh, itu. Aya jadi di luar, oh. Acara kajero ada teh. Sok acara kajero saha teh? Cit, asup cit. Heuh. Heuh, Wak. Cit asup cit. Pulu. Cager. Sangaran ada deh. Rujit kan, Wak. Itu si Rujit kan orang India. Diuk Jit. Sok dah, nyelah. Pulu. Weh, cager aing mah Jit. Sepek balik jeung maneh. Kamari orang bukan nama cager orang mah. Pasti atuh. Asa mah ngarti mah ngaran sorana kitu. Bahasana sama ngarti namanya. Aneh deh kamu teu ngarti euy. Urang mah pan baheula jeung si ieu urang mah. Pan lila aing gawe jeung si teh Wak. Jadi geus ngarti urang bahasana heueuh. Wa mah da mah ngarti da kakarapan. Bener dulu. Pulu. Acan eta mah. Pan aing karek melak kamari teh. Ku aing bukan namanya lamun ku aing geus panen ku aing dibere. Karek melak aing eta mah. Pulu. Kunaon masih kan lieur, Wak. Baik buang ngarti dah. Kenai. Pokoknya mah kieu we lah. Jit, kumaha kieu we lah. Aya nama isu ke aing bukan nama ditanyakeun ku urang lamun aya ku dibikeun ka maneh. Mun aya daina mah keur eueuh ayeuna mah. Keur eueuh. Terus si sabar. Pulu.